kulub hate ropa'a maka leungit anha tina kulub naon al astaru tutup naon al astaru tutup paroat maka ningali kulub makana perkara goba anu samarma anha tina kulub minal asrori tina pirang-pirang rahasia minal asrori tina pirang-pirang rahasia as-sholatu al-haqiqiyatu ari sholat nu sabenerna sholat anu sabenerna laingan saukur formalitas wungkul tapi sabenerna sholat nu dianggap bener sholat ku Allah itu sholat anu misi sholatul haqiqiyah teh sholat anu misi lain anu tengisi tapi sholatna anu ngisi lain ngan sholat anu ngisi teh anu muqimus sholah lain musholin wungkul tapi muqimus sholah sholat ngisi ke setiap zaman sholat muqimus sholah ke setiap untuk asal sholat itu senang begitulah ke asal sholat ilmu sholat manti asal sholat dibere dina Al-Quran oge wa yuqimus sholah eta teh muqimus sholah kasupna sholat ngisi eta teh ta sholat anu sabenerna teh sholat nu ngisi mah tuhratun lil qulub nyerpis hate cenah eta teh nyerpis tanah hate sholat benerna teh tina naon minta kaduriha bil asar tina rereged hate ku makhluk jadi lamun hate inget ka makhluk teh eta teh aya reregedan hate teh karereged hate eta teh salat nu sabenerna salatna bakal bersih karereged eta teh itunya wakala usia bil akdaril agyar jeung belang hate teh belang na hate ukok kotor salian di Allah perkara lian di Allah lamun hate inget kana perkara lian di Allah eta teh belang hate teh ukok kotor eta ta cara nyerpisna teh salat anu sabenerna cenah as-sholatul haqiqiyah servis ku eta mah cenah lamun salatna bener sabenerna dina naon deui cenah kotorna hate teh wa min al-ausy wa safi muqidah laha dina sifat-sifatan nu ngajauhkeun kana hate dina musyahadah kadat Allah hate teh sedaekeun wae hadir nyaksi ka Allah sabab aya sifatan eta dina hate urang sifatan eta teh ku salat nu sabenerna mah bakal leungit eta sifat-sifatan eta naon sifatan-sifatan batak ngajauhkeun ka Allah teh sifat-sifatan hate we nu dicacat ku Allah dina hate kitu nya bakal ngajauhkeun ka Allah eta ujub dia kabur itu sombong gedegong resep dipuji-puji resep diagungkeun resep masyhur resep kana dunia resep kapangkatan wah segala gitu eta teh bangsa sifat-sifat nu mantak ngajauhkeun ka Allah eta teh sifat eta teh yang leungitna teh salat sabenerna as-sholatul haqiqiyah tuhratun lil qulub
sabab mantap nyucikeun kana dosa cek sakawal mah teh min adnasid dunub nyucikeun teh kana dosa-dosa nu saeutik kotor dapat musabah bae kana musabah. Jadi tina dosa-dosa anu disarupakeun kana kotor begitu wajib kotor eta dapat musabah be adnas kana dunub musabah. Jadi nyarupakeun dosa kana ajnas begitu. Wa dunubu mutalifatun bitilafil muqimina laha. Dosa teh rupa-rupa kumaha nu ngalakonan kana dosana. Ya ieu nya ieu teh naon hikmah kasimpulan kahiji tina kasimpulan salat. Hikmah kahiji tina hikmah salat tuhratun lil qulub. Naon sababna pangna nyucikeun kana hate tina dosa-dosa? Sabab dina salat teh aya hudu DP aya inkisar teh patah hati inkisar teh jadi patah hati jeung lian Allah mah kitu nya inkisar ngaranna eta teh aya naon deui aya tadalur rasa hina dina salat teh aya rasa fakir dina salat teh aya rasa banget butuh dina salat teh ka Allah. Kabeh dah aya eta maka menjadi nyucikeun kana hate bayan eta teh. Sakumaha dina hadis dicarioskeun geuningan salat teh sifatan salat teh seperti sifatan walungan cenah. Walungan anu ngocor ka urang, walungan teh anu ngocor ka hareupeun urang. Jadi urang mandi dina eta walungan teh sapoe sapeuting 5 kali mandina. Piraku cenah moal leungit kokotor tah gitu. Bakal bersih cenah tina kokotor cenah. Mandi we da deket walungan di dinya, mandi terus 5 kali sampai sapeuting. Bakal bersih tina dosa cenah. Eta hadisna teh nya. Ieu jadi salat sabenerna nyucikeun kana dosa teh. Sakumaha jelema beledugna mandi terus mah bakal bersih. Naon kana kitu salat nu hakikiyah teh sabenerna teh salatna teh hadir hatena ka Allah. Dina salatna teh teu inget kana naon-naon, inget ka Allah we nu keur disolat anu keur disembah ku urang dina salatna teh. Aya salat anu ngisi ngaranna teh hadir hate ka Allah. Ya. Teu inget kana naon-naon, teu hadir kana naon-naon iwal ka Allah hatena. Ngan moal bisa hadir ka Allah di hatena teh lamun henteu ngaji ilmu tauhid. Dari hubungannya dengan Allah ilmu tauhid gitu. Sanajan dititah hadir hati ke Allah ge diusu-usu ge dipeurem-peurem. Nanti ngaji tauhid mah nyalahan hadir ke Allah na hatena. Maka kan diwajibkeun ngaji ilmu tauhid supaya apal Allah na nu dihadirkeun ku urang. Ngaco deui sanajan paribasa sosok Allah. Kumaha Allah we, kumaha Allah. Mal bener itu ngaji mah tauhidna, mal bener. Nyalahan ke Allahna bisa-bisa ngabayangkeun setan jarian kana teh. Gitu, anggap we Allah gitu. Setan nu bebarieun atuh arek nyilakakeun jelema teh. Datang ka hatena jelema ngarupakeun Allah. Gitu, geus kaluar dina Islam teh jelema teh pan. Kan kudu ngaji tauhidna ya aji deui. Bahkan kapan kahiji tauhid mah kuduna teh tauhid fikih tasawuf mah kadua katilu, kadua fikih katilu tasawuf. Ya kana teh. Sabab wajibna teh wajib syara usul fikih mah. Wajib syara pokok.
di mana-mana teu dipigawe teh bakal kafir. Malau tarokaha kafaro gitu, wajib secara usul mah kita tauhid ya kufur musyrik murtad kan begitu kamu dengan di tauhid alian tauhid mah wajib secara puru. Malau tarokaha gitu aso eta mah dosa gede. Ini kayak kafir dengan dosa gede. Jalma teu ngaji ilmu fikih ai kafir mah moal ngan dosa gede. Teu ngaji tasawuf kafir mah moal ngan dosa gede. Kitu udahna teh. Paur ngaji tauhid mah keluar geus kafir tauhid mah. Gitu mengatakan wajibna ge wajib secara usul. Kalau fikih jeung tasawuf mah wajib secara puru, maksudna teh dahan gitu ya. Terus kudu naon deui dina salatna teh sejabi ti hadir hate ka Allah teh kudu pahmu makna qiraat, paham kana makna anu dibaca ku urang dina salat teh naon babacaan urang teh dikawit usolli nepikeun ka doa tasbih sing apal eta teh kana paham kana eusina kana hartina sing apal. Fatihah sing apal kana eusina deui kana hartina kitu eta salat anu sabenerna eta teh ngaranna kitu. Dua tah paham kana makna babacaan urang. Katilu takdim teu aya deui anu agung iwal ti Allah. Teu aya deui nu diagungkeun ku urang iwal ti Allah. Nah eta takdim ngaranna teh. Boga teu aya kolepat hate aya nu agung lian ti Allah teu aya. Kabeh oge hina kabeh oge Allah anu agung mah. Tuh. Tadim ngaranna tah salat ya yang salat ngisi teh kapan salat ngisi. Terus naon hebah boga rasa sieun. Sieun teuing teu ditarima salat teh ku Allah. Nah, kudu aya teh rasa hebah teh. Hebah teh sieun salat urang teu ditarima ku Allah. Hebah. Terus roja haop itu nama roja mah yang teuing ditarima salat teh ku Allah. Roja tah. Haya mah kieu era can bisa ngalaksanakeun salat anu bener ka Allah teh salat teh eta ngaranna haya era dan bisa ngalaksanakeun salat anu bener ieu teh era ku Allah tah kudu gitu anu bieu teh sadayana teu aya jeung ulah nyebutkeun ka salat teh alhamdulillah jongjon geus salat cenah ulah eta teh itu salat teh lawe jongjon gitu aya nu bieu teu boga kasieun kasihan ieu yang diterima salat kasihan teuing teu ditarima takuduna mah kitu da ieu mah meni asa geus ditarima we salatna teh jongjon cenah nyebut teh ulah teh tasawuf aya teh nyebut jongjon gitu eta mah bahasa unggul gitu hatena mah bae bahasa mangan hate hate mah dieun ditarima ibadah salat teh dina hate mah ditarima tadi. Nah kudu aya kitu teh salat teh. Lamun salat aya anu bieu kabeh eta salatul haqiqiyah, salat nu sabenerna nu sanyatana. Anu reaksina bakal nyerpis hate tina dosa-dosa hate. Tina dosa-dosa hate teh inget kalian Allah kotor tah. Aya raregedan ya. Ingat kalian Allah eta teh dosa teh kitu teh teh ahli tasawuf mah itu hate teu inget ka Allah teh dosa arek keluar salat arek jero salat gitu urang mah sarua wae luar salat jero salat oge gitu inget ka Allah teh nya ya Allah iya tekan diajar muqimus shalah
ulah la wujudus shalah. Oh, sing jadi jalma anu mencetak ngalakonan salat lain asa ukur asa kadar salat begitu salahna diajar gitulah. Kalau anu jadi ngajamin mah eta salat anu misi kapan salil abdi di salatihi dina hadis ini kan ilama ukila minha cenah teu aya di jalma anu dicatat salatna ku Allah teh iwal anu hadirna hate ka Allah. Amun hadir hate ka Allah sarokaat anu diarahna mah ku Allah. Dua rakaat. Mun hadirna sabat takbiratul ihram mungkus takbiratul ihram mungkus. Ya Allah. Ieu nya orang dialajar we da sadayana oge teu bisa. Tapi saur mama mah sama mama manis lamun hayang bisa sholat hakekiyah cenah. Lamun hayang bisa sholat hakekiyah cenah. Modalna teh opat cenah. Saur mama manis. Hiji alju'u lapar. Beh dieu nangurangan kadaharan minuman, beh dituna puasa. Alju itu teh modal pertama cenah lamun hayang bisa sholat misi mama manis ya. Kadua as-sahar cenah as-sahar teh daek nyaring ti peuting teh ibadah deh lain ngopi unggul jeung ngarokok gitu peuting teh ibadah sahar teh nyaring ti peuting bakal dibere keanehan ku Allah anu batur teu dibere batur masarare kapan urang menyaring tuh dari keanehan ku Allah taala kata urang nyaring mah sagala ge berhasil bangsat teh nyaring ti peuting mah hasil saya katakan bangsat amat bangsat mau orang itu hasil bayar di ridho Allah mah gitu harta tinggal nyaring ti peuting cenah gitu namanya anu salatna 1000 rakaat salat sunat sampai saputing 1000 rakaat salat sunat kumaha coba tah ngaranna teh qatadah namanya teh salatna teh sampai saputing teh 1000 rakaat kan beat waktu teh eueuh keur sare atuh dihitung-hitung nyesa 4 jam 2 sampai saputing teh 4 jam teh meureun pake dahar pake sare pake usaha meureun sakitu ya batunya urang ngalalajo we eta mah lah lalajo gitu Allah 100 oge urang can kuat sampai saputing teh gitu 1000 hari eta mah Imam Abu Hanifah mah 400 saputing teh zaman nama sok eta pan sok noko muka toko teh sholat tuh udah didinya tuh di jero toko tuh kan gitu. Oh kajian geus dibuka toko na tutupan heula ku hordengnya sholat terus gitu nya sholat modal kahiji atuh dina hadis dicarioskeun geuningan kanjeng Nabi ngadawuh baina rajul wa bainal isyraq wa baina syirki cenah tarkus shalah. Jadi jelema teh antara jelema jeung musyrik teh cenah kitu tinggal salat. Ieu anggapna teh musyrik tinggal salat teh dina hadis. Dina hiji riwayat mah wa bainal kufri wal iman tarkus shalat. Antara iman jeung kufur teh tinggal salat cenah. Jadi lamun tinggal sholatnya kufur meureun gitu maksudna malah. Oh. Jadi di riwayatna bainal abdi kana wal kufri tarkus shalah. Antara jalma jeung kufur teh tinggal salat.
nggak sholatnya bakal musyrik, bakal kufur, jadi nggak sholat gitu sudah malah menghalalkan memurtad deh wae gitu. Di sholatnya kan Nabi mah seseurna pada melanana nuju menang teh sholat kan Nabi mah sholat kan ayat kiainya pertama sholatnya tos ngisi pisan baru sholatnya ini teh berhajat wah seep segala rupa di dapur teh orang kiai kana geus teu aya anu seep kana ya kumaha kana belanja kan aya di duitna kana kiai teh lain ka pasar da ka kamar kiai teh salat di kamar teh salat ieu mah Allah alam gitu carana mah nah teu lila teh buru-buleun nganturan segala wah tina beca tina mobil naon kepentingan hajat daratang bisa kitu batur tah kita salat ngisi urang teh salatna gitu aya deh kiai hari muridnya teh nya sare di masjid orang kalan teh sare ieu kana jam 1 jam 2 teh kana kitu we kana datang kiai kita ke masjid baru cenah sajadah sholat terus ya sholat terus sama sholat ngadua teh ngungkapkeun sajadah cenah itu milang artos sup cenah ka dieu teh cenah pot deui cenah bilang deui sup pot dieu teh wah geus pilu pesakna cenah ketempo teh ini tuh cenah kiai teh ka imah bener kiai teh cenah euy jadi ngenakan artosna cenah atuh sajadah cik diajar jauh aya cenah ajid digitukan ajid mah cing teh bisa teh artos nepi sajadah alhamdulillah kang cenah ya ari masjidnya luhureun balong cenah yang dapat teh gurame kabeh nah anak pun sajadah eta cenah wow laukna cenah bisa ngajawab lagi eta salat ngisi nya salat ngisi gitu jadi salat ngisi teh hudurul qalbi itu bisa ingat tah kedua pahmu ma'anil qiraat nah, paham karena hartina babacaan dibaca sejarah salat urang kudu ta'zim ngagungkeun aya nu agung balti Allah opat hebah juga rasa sieun teu ditarima ku Allah kalima roja hayang teuing ditarima ku Allah kagenep haya ye era can bisa ngalaksanakeun salat sabenerna eta lamun salat geus aya etaan kabeh ngaranna geus hiji salat teh salat geus hiji aduh aya kabeh di urang eta teh diajar lah diajar oh cek mau manis katiluna tena sumtu sumtu teh repeh teu loba obrol gitulah repeh jadi lamun teu wajib teh ngadiobrolkeun teh kada ngobrol gitu sumtu ngaranna teh repeh oh da cek tasawuf mah ku ngobrolkeun perkara anu pudul oge pudul teh leulewiheun perkara anu teu penting teu kudu diobrolkeun teh pudul kasubna teh perkara eta teh bakal diantep ku Allah cenah di alam mahsyar teh 500 tahun lilana teh moal dirapek moal ditanya moal dihiap ku Allah taala teh kan betah moal urang coba ditutupkeun ku Allah boro-boro 100 tahun jam-jaman we namu ka hiji imah diantep we
sok teu betah ieu urang teh aya nu boga imah teh cenah cuek weh kan nanya di mana bade ka mana cuek eta moal betah ieu urang teh kitu teh kat namu eta teh Kubo juga betah kan. komo ieu 200 tahun eta ku ngomong pudul teh bakal kitu sabarana teh ngomong haram mah ngomong haram kan sumtu kedah aya repeh adalah emas gitu kan repeh teh kan kita sauk mah ulah ngomong dina waktu hayang cenah waktu embung ngomong teh cenah sabab moal sagala dirawel sakala embung mah ulah dahar de waktu lapar cenah ulah sare waktu tunduh cenah aduh sare rese teh maksudna kudu saeutik sare meureunnya gitulah barang dahar saeutik meureun gitulah itu lapar mah kat opat cenah ujlah cek mama teh ujlah teh harti nyingkahan kagorengan manusia jadi urang teu pipilueun teu kabawa ku manusia umum migawe goreng teh urang teu kabawa bertahan urang mah ngaranna ujlah eta teh kituan ujlah anu asli mah nya kaleuweung aya naon-naon di leuweung ngaranna ujlah asli eta mah kan termasuk ujlah keneh cek Imam Ghazali ijalun an sirorin nas ningkahan kagorengan manusia batur goreng teu kabawakeun urang teu bertahan gitulah eta kudu aya can modal eta teh ujlah teh itunya gede keneh cicing di tempat rame bari loba tentangan urang teu kabawa gede keneh ganjaran nu kitu cicing mah tibatan cicing di leuweung eueuh pidosaeun tibatan sabab buat tentangan itu mah itu pada puasa cicing puasa di terminal jeung di imah gede keneh di terminal puasa teh ganjaranana sebab loba tentangan gitu godana eta ujlah jadi modal cek mah kitu cenah lamun hayang bisa salat hakikiyah cenah modal teh opat kahiji naon tadi teh alju'u lapar dalam arti bedieuna ngurangan bedituna mah puasa sunat kedua as-sahar kayak nyaring ti wengi dipeting nyaring ti peting di jam 12 ruang tengah dunia tengah-tengah langit antara dunia jeung langit sahan minta hampura waktu ieu dihampura ku Allah dosana sanukeun minta pangabutuh tare dicumponan kabutuhna sanuker tobat diterima tobatna itu mah gorokan malaikat teh terus-terusan gitunya wah goroana ya Kerek. kira aku sudah ai kalebetkeun nyiksa malaikat mah ya Allah gitunya sahar tah sahar terus sumtu repeh dalam arti kurangan omongan bedieuna bedituna marepeh ujlah ningkahan kagorengan manusia kita bawa ku manusia umum yang jadi jalma mahal mah teh manis oge kudu kaluar tina umum cenah itu kudu sulaya jeung adat umum lamun hayang jadi jalma mahal cenah kudu sing sulaya jeung adat umum gitu jadi mahal jelema teh kana eta aduh yang modanya rasanya yang sulaya jeung adat umum teh
tilu jeung adat umum we kabawakeun wae kan teu mahal-mahal urang mah gitu murah hargaan di depan Allah ya ide tekan sisuganan we ada syariat mah tara jauh jeung hakikat gitu syariatna daek ibadah daek ngaji teh biasana kanyataanna oge sok deketin Allah begitu urang malah syariat tara jauh jeung hakikat begitu wastitahun li babil guyub jeung deui salat teh jadi kunci pangbubuka lawang-lawang perkara nu salamar naon perkara anu salamar teh rahasia-rahasia nu aya di alam malakut rahasia-rahasia nu aya di alam jabarut apa teh alam malakut jeung jabarut alam malakut teh alam luhur langit tapi kok aras kursi aras tadi itu wah panggedena alam teh aras ya panggedena alam teh aras jadi teh mah poe kiamat cenah alam dunia teh bakal diselapkeun dina sisikuna aras cenah alam dunia sok gede kumaha coba bakal diselapkeun dunia teh anu cicingan kurang ayeuna dina sisiku alam aras berarti leutik dunia teh leutik aras mah pangabeuna kursi oge dunia tina aras kursi oge eta alam malakut kabeh ya alam malakut alam malakut teh langit jeung kursi alam aras alam malakut ngaranna sakabehna alam dunia langit kursi aras sakabehna gitu oh makhluk damelan Allah ngaranna alam jabarut gitu teh apa gitu nya Ertanya Ramadan sok ditaunkeun pan itu wal jabarut cenah. Naon artina jabarut cenah. Alam jabarut teh kitu. Alam sadayana damelan Allah eta teh alam jabarut ngaranna. Alam malakut mah alam langit. Itu eta teh rahasia-rahasia nu aya di dinya teh bakal dibukakeun ku Allah taala teh. Bakal apal kanu aya di langit bakal apal itu rahasia-rahasia eta teh ku Allah dipasihkeun misalkan osok apaleun anu salatna geus ngisi mah jadi bejaan ku penduduk alam malakut malaikat kurangan Allah pertos Kiai Ismail beratnya di Jawa teh Kiai Ismail ngawuruk ieu ya nah ka kamar heula indit kamar teh geus datang teh ngawuruk deui ieu teh aya surat cenah alam cenah Gunung Galunggung Tasikmalaya bakal bitu cenah kejadian baheula bitu teh oh eta teh abuna teh sampai ka luar negeri cenah abuna teh tahun sekian bulan sekian lilana sekian dibejakeun geus apaleun tah Kiai Ismail mah apaleun eta beun dibejaan ku alam malakut teh ya rahasia-rahasia alam malakut dibejakeun ka kiai eta aya we muridna anu masih hirup keneh geus ratusan tahun muridna bener cenah guru teh nyaritakeun heula bakal terjadi kieu teh bener kena kealaman ayeuna muridna tah nyaritakeun kitu nya isi bare apal ku Allah taala rahasia-rahasia nu batur apaleun bahkan kiai anu geus ngaresi kitu mah ada salatna insyaallah aya jelema anu ngaliwat seserian we kiai teh kiai ngisirikeun kiai itu aya jelema cenah sirahan leumpang cenah sirahan leumpang padahal jelema eta teh rek maot 40 poe deui gitu terus katinggal ku kiai eta mah ieu rahasia-rahasia anu keur anu salat ngisi dipasikeun ku Allah taala
gas ditahun di babil guyub gitulah naon kanyaho gitulah bakal dipilihkan ku Allah Ta'ala disarupakeun salat teh kana gudang anu dikunci lawangna dan gitulah lamun salatna bener mah harus dibukakeun ku Allah Ta'ala kunci eta teh ari bab mah tahyil ai bab kana guyub mah eta mah ngan syukur hayalan da sebenarnya mah ai panto mah lain dina guyub ayana dina imah saja panto mah ya aya lawang panto dina guyub ieu eta mah tahyil hayalan unggul wal babu tahyilun wahada muratabun alama qoblahu ieu teh katartiban jeung samemehna cenah jadi natijah kadua tina salat ngisi teh bakal dibukakeun lawang-lawang perkara anu salamar anu batur kaapaleun li anal qulub idza taharat rupi aropa lana astar sabab hate mah di mana-mana suci teh tutup-tutup hate teh laleungit cenah laleungit amun geus laleungit tutup hate bakal ningali anu samar-samar rahasia-rahasia anu samar anu batur teu tidak ningali batur teu ningali urang untung ningali teh rahasia-rahasia teh bakal dibukakeun ku Allah Ta'ala eta sitaun di babil guyub ngaranna teh namun salatna ngisi salat hakikiyah kasupna teh kita nuju sarana aja udah diajar gitulah orang mah diajar gitu dan kudu bari diusahakeun gitulah waliullah oge jadi wali teh eta teh diusahakeun ilmu kawalianana diamalkeun gitulah urang ngaji ilmu kawalian tapi tak urang teh diamalkeun kapan jadi tetaplah jadi wali lain waliullah wali seton urang wali kota murid karena hasil maksud orang maksud dunia wasilah karena manfaat dunia akhirat amin wasilah karena mahfusul khotimah ya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanfa'u du'a'u adai. Hal yanfa'u nah manfaat naon adu'a'u du'a ada iya kanu ngadu'ana awil mad'ualah atawa kanu didu'akeunana. Wal yasiluna napi naon sawabu sodakotil hayy ganjaran sodako jalma nu hirup ilal mayit ka mayit Ida uhdia di mana dihadiahkeun lahu ka mayit naon dalika itu sodako sawabu sodako gitu ya. Jawab inna sodakota sajana sodako eta amrun perkara margubun anu dipikaresep di dina amrun wa du'a jeung sanyana ngadua wa tadoru jeung DP-DP ilallahi ta'ala eta matlubun diparentah wa kilahuma ari dua-duana sodako adua jeung jeung tadaru eta napiun manfaat indahu munggu Allah lil hayy kanu hirup wal mayit kana maut. Ieu mah soal jawab tentang doa. Ngaduakeun kanu geus maot atawa kanu hirup keneh
nah doa teh manfaat henteu cenah kitu ngaduakeun kanu hirup anu maot keur anu ngaduana aya manfaatna henteu cenah keur anu didoakeunana aya manfaat henteu cenah oh eta cirina doa aya manfaat kan hirup oge ya zaman naonnya eta jelema teh zaman Belanda gitu jelema eta teh disangka keluarkan teh maot teh kita rahilan we didoakeun gobreng 7 poe 7 peuting terus cenah tahlil ngaduakeun eta disangkana da maot teh geus teu aya laratanana nah geus tahun-tahun tehembut sungkul deui datang deui oh baheula geus tahlilan saminggu cenah gitu teh paingan urang sayang barang dahar sayang minum cenah wareg gue cenah gitu manfaat kalau hirup pakai itu teh manfaat doa teh ya Allah rasana teh seger we cenah gitu rasana teh oh jadi kanu ngaduana oge manfaat kanu diduakeun manfaat tuluy ganjaran sodako nu hirup cenah ka mayit di mana dihadiahkeun nepi henteu cenah kitu ya teh salah teh oh nepi henteu cenah ganjaran sodako nu hirup kan mayit urang sodako ya ganjaranana sing dugi ka anu nah eta teh dugi henteu cenah kitu salahna eta teh ku batur mah nu teu resepeun mah ngayakinkeun teu rugi batur mah padahal dina pinggir suul iman kana mah fainal malaikata yahmiluna shadaqatal ahya ilal amwat malaikat teh bakal mawa sodaqah jalma nu hirup kanu maot dibawa ku malaikat teh iya eta mah keur urang mah da ngayakinkeun dugi ganjaranana nepi kanu hirup keur maot teh kanu maunya mayit teh itu ganjaranana teh ya sodaqah arek babacaan ya baca Quran baca naon we arek sodaqah kabeh oge ganjaranana nepi bahkan lamun maca Quran di hareupeun kuburanana mah teu kudu make adres teu kudu urang ngayeun kuburan ya maca Quran wang didinya teu make adres oge dugi kadinya teh sabab eta mah da moal ka saha-saha deui tangtu kadinya da jarana kadinya ngayeuran eta kan lamun jauh mah kada make adres tepat adresna jauh mah tuh lah kan kudu bisa ngacesan gitu adres nama kitu we ku Sunda we mugi Gusti ganjaran aos-aosan abdi sing dugikeun ka anu bin anu tah kitu we lah adres Sunda eta mah gitu dugi cenah eta teh kajung-tung dunia oge tah aya cenah eta mah naon madegan batur mah wa an lasalil insan ila masaa jelema geus pae mah geus cenah naon amal-amal nu keur hirup cenah kasampeurna mah cenah nah eta teh berdasarkan ayat eta wa an lasalil insan ila masaa padahal macet pandangan urang mah eta teh ayat teh amun umum mah susun ditasis ku hadis aya hadis yang nasisna teh aya Quran ditasis ku hadis kapan aya hadis ditasis ku Quran begitu teh kudu apal ilmu usulna teh usul fikihna teh oh ya bab tasis gitu aya geuning hadisna teh innallaha yarfa'ul abda cenah fil akhirati bi istighfari waladihi Allah ngangkatkeun derajat jalma di akhirat ku istighfarna budakna keur eta kolotna eta dasar hadis eta berarti nepi gitulah ganjaran babacaan teh anu diduakeun teh nepi oge dina hadis naon ya ida mata ibnu Adam
in koto amaluhu nya ila min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafau bihi au waladin sholihin yadulah. Di mana-mana jalma maot sakabe amalana putus kecuali nu tilu. Anu tilu teh ilmu anu dialap manfaat, nah gitunya sodakoh jariah eta mah moal putus eta mah. Budak anu ngaduakeun ka kolotna tuh nya waladin sholihin yadulah. Berarti moal putus eta mah. Ari waladin sholihin teh ari waladin teh budak jelema. Ibnu Adam jelema deui. Di tukang ngaji mah eta teh mustasna minhuna jelema, mustasnana jelema deui. Jadi sebutna teh istisna mutasil kasubna teh. Jadi ai mutasil teh antal, ai antal teh dugi, teh kitu lah. Udah sakadai eta teh. Eta teh lamun kieu mah kadituna au himarin atawa himar dan ulah. Nah eta mah mun kote kasukna teh pegat sabab dituna Ibnu Adam ai kadi himar sato. Nah eta mah isi samun kote moal nepi eta mah nya. Ieu mah pan sarua jelema kabeh sina mutasil berarti tepi antel. Kitu lah berdasarkan hadis eta. Da kudu make alat itu. Ya Allah. Nah jadi doa teh manfaat keur anu ngaduakeunana, keur anu diduakeunana. Imam Syafi'i nyarioskeun wa wasi'u fadlillah ayyusibal mutasaddiqo wal mutasaddaqu anhu. Itu kan dina sebagian kajembaran padol Allah, Allah ngaganjar kanu sodakohna jeung kanu disodakohanana mayit teh. Oh, jadi eta Imam Syafi'i nyarioskeun. Jadi sodakoh teh amrun margubun, perkara anu dipikaresep usara ku agama Islam. Doa tadoru deui ka Allah taala matlubun diparentah. Ieu duana oge manfaat eta teh cenah. Sodakoh ngadua tadoru cenah kitu dua manfaat keur nu hirup, keur mayit cenah duana ge manfaat. Kanjeng Nabi pan ngalangkung karena makam umumnya kanjeng Nabi itu. Oh, cenah kieu di makam umum teh wah bala kecerakan cenah, poya-poya. Kata Nabi mah ditinggalikeun ku Allah tuh. Poya-poya cenah jelema teh. Kumaha we lah balotram dinya. Berbubungahan. Ngan aya hiji mayit cenah kitu jelema nyuksruk we ceurik cenah eta mah. Taros kanjeng Nabi kunaon maneh batur bungahan maneh nyuksur ka ceurik cenah geus begang itu cenah kanjeng Rasul batur mah dikaririman wae cenah kadang-kadang aya nu ngiriman kudu anu ngiriman batur mah cenah abdi mah bating cenah teh aya nu ngiriman saurang-urang acan cenah abdi mah takana langsa we cenah tah eta dalil babacaan dikirimkeun teh dugi gitu deh orang itunya. Nah jadi urang mah ulah mang gitulah, ulah mang bisa hayang apal keterangan mah dina eta ingat kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Hujah keur Ahlussunnah wal Jamaah sekalian urang. Arek salat, bade salat unsi kapan eta? Urang salat unsi nya ngiriman keur mayit saweh. Arek mayit kol urang arek saweh. Tibang kedua rakaat salat unsi teh. Usolli salatal unsi rakaat ini Allahu Akbar. Itu salat aja. Bada Fatihah ayat kursi sabalik, Al-Qumut sabalik, Kulhu 10. Geus sakitu bacaanna teh. Geus tamat we. Allahumma inni sholatu hadis sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma as-sawabaha ila qabri an bulan bin bulan. Wis kitu wasana. Sunda we lah bisa mah. Gusti abdi teh teh salat unsi Gusti mugi ganjaran Gusti uninga karena maksud abdi teh hoyong kiriman
ka mayit anu jero kubur Gusti mugi sing dilebikeun ieu ganjaran salat abdi. Nah kitu we lah ku Sunda harita keneh Allah taala ngutus 1000 malaikat keur nyarengan eta mayit di jero kubur. Jadi betah eta kumaha babatur meureun betah kitu teh tugas Allah. Rejengan barengan dik barengan si keungeun cenah 1000 malaikat ora jadi urang boga ganjaran teh salat bisi tah tuh geuning eta teh ganjaran naon dalil-dalil narepi eta teh ka mayit kitu harus ka mayit. Salat teh rupa-rupa ya salat kunci aya salat istihoro aya salat kifarat baul dengan kifarat fiih bisi kieu wae saking salat eta tah aya jelema teu katahan ieu kieu teh geus losbot we eta aya salat ubarna salat kifarat baul ngaranna teh kitu. Kumaha cenah salatna? Aduh, kada urang entar henteu kitu. Amalkeun. Aya salat nyeri huntu kapan? Salat sunat nyeri huntu. Aya salat nalika turun hujan, aya salat sakarat maut, aya salat di kodok ijaen yang kataur hutang. Aya salat teh. Kali-kalinya Banyak. Ningali dina kitab eta yan Hosinatul Asror. Tinggal kitabna teh. Dina kitab Hosinatul Asror. Sok ngamalkeun eta. Insyaallah ya jelema eta teh moal boga hutang gitulah. Salat di kodok idaen mah. Sebab hutangna dipasrahkeun ka Allah. Nganaurkeun Gusti lah hutang abdi. Allah nya beunghar gitu barieun. Nah, rupa-rupa teh salat teh salat teh utamalkeun kurang malah anu pentingna we eta lah eta ye kodok idaen we geus lah. Oh tingali dina eta nya Hosinatul Asror aya di bacarana. Sadayana oge salat-salat teh manfaat keur anu hirup keur anu maot oge. Urang mah gaduh pamadegan dugi ganjaran anu dikirimkeun ka nu mayit maot teh. Bahkan wengi Jumat mah cenah, wengian lebaran, wengi Jumat, wengi Saban arwah-arwah kubur teh sok daratan ka lawang panto urang. Lawang panto itu ngalindung gitu cenah tah. Wengi Jumat teh kitu eta teh. Gitu nah. Irhamu singkararunya cenah. Oh, aya teh nu ingetkeun kana nonton TV wae jelema. Siap boy. Masyaallah. Balik deui tah bari ceurik tah balikna teh. Bari ceurik tah. orang ketiga Nu ingetkeun pisan geuning. kalau ngalajo anak leungit Gitu. Lamun aya nu ngiriman mah Fatihah, yang ngirim Fatihah bacaan naon we. Balik ka tempatna teh bunga, jajar-jaragan. Kumaha bunga? Kitu eta dalil dugi ganjaran amal-amalan anu hirup dikhususkeun ka nu maot teh dugi. Gitu lah. ieu Kang salat unsi teh iraha di ieu Iraha we ya kumaha we. oh bebas Bebas waktuna eta. ini suka anu ngandang teh cenah pertama saurna teh Eta mah memang tah pertama mah sabab kasieun sadunia dibegregeun. Yang pertama maka pamayit teh. Kan maka kan kedah dibantu ku salat unsi. Di pertama mah dikudukeun pisan eta mah dipomokeun gitulah. Nya ka ditu nama ngeureuyeuh teh naon-naon gitu nama. Salatan unsi lakan tayani nilai Allahu Akbar gitu. Pada Fatihah ayat kursi sabalik, Al-Qumut sabalik, Qul 10. Waduh, tamat itu kan Gusti ugi ganjaran salat abdi ieu sing dugikeun ka anu bin anu
mayit anu bin anu harita cenah ku Allah taala dikirim 1000 malaikat keur ngarencangan eta mayit supaya betah. Itulah dan manfaatnya. Amin. Ya Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.